Sampurasun. Kumaha ye daramang sadayana? Sae atuh kitu mah. Yeuh tepangkeun. Wasta simkuring Yuda Nugraha. Wawakil di SMA Serba Bakti Suryalaya. Bade ngadongeng anu jejerna sasakala lembur panyalahan. Lembur panyalahan pernahna di wewengkon Pamijahan, Kacamatan Bantar Kalong, Kabupaten Tasikmalaya. Pangna di ngaranan lembur panyalahan cenah kulantaran salah sangka nu ngalantaran kena korbana hiji piaraan nu dipikamungeutna jadi korban. Dongeng salengkepna urang guar geura. Zaman baheula di hiji lembur aya kulawarga patani anu hirupna ayem tur tentrem. Eta kulawarga teh ngabogaan budak orok keneh. Dina hiji poe eta kulawarga patani manggihan anak maung. Eta anak maung dirorok jeung dipikanyaah ku kulawarga patani sarta dingaranan si Loreng. Si Loreng ngarasa kahutangan budi ku patani lantaran manehna geus dirorok jeung dipikanyaah. Matak si Loreng kacida nurut jeung taatna kana sagala parentahan patani. Malah mah lamun dititah ngasuh anakna si Loreng sok nurut sarta satia nungguanana. Seperti biasa pamajikan patani nganteran ka sawah. Eta patani buru-buru nyamperkeun pamajikanana hanjat ka saung. Gek dariu didinya patani jeung pamajikanana andalahar manit bogat pisan. Alhamdulillah ambu mani nikmat kieu timbel sambel jeung goreng asin teh. Is nyap gua atuh akan apana urang haja eta teh. Heueuh bisa wae si Nyai mah. Ari si Utun sare nya keur mondok mana tibrat kan ditungguan ku si Loreng. Alhamdulillah nya Nyai urang boga si Loreng nu kacida nurutna. Nya teu akang coba si Loreng teh sakitu gagahna barang keur hoghag ngobrol teu kanyahoan rongheap si Loreng datang. Buntutna dikupat-kepotkeun, awakna diusap-usapkeun kana suku patani, sorana ngagerem jika aya nu rek dibejakeun. Patani ngarasa heran ningali kalakuan si Loreng. Maranehna kacida ruaseunana barang nenjok sungut si Loreng pinuh ku getih anu seger. Bawa si Loreng geus ngahakan anak aing. Ceuk pikirna. Ngan gantawang teh eta patani nyarekan laklak dasar ka si Loreng. Hei Loreng. Maneh geus wani-wani ngahianat ka aing. Maneh pasti geus ngahakan anak aingnya. Si Loreng kalah kamencrong jiga nu teu boga dosa. Nenjok kitu pamajikan patani cerik diceritaan bari nyarekan ke si Loreng. Si Loreng dasar satu sia nu asik di perang sengit kok aing dirorok diletik dari sia. Ayeuna kagungan anak aing. Tobat Gusti tobat. Kumaha teuing aing.
tuluy manehna mesat bedog tina sarangkana. Loreng maneh wani-wani ngayanat ka aing ku aing kadek sia. Beheung si Loreng dikadek tak bedog Patani. Si Loreng ngagerung nahan ka nyeri panona neuteuk di kandungan hanaha. Eta Patani bagian kedur amarahna dengan si Loreng teu paeh. Loreng si Loreng ditigas deui bedog Patani nepi ka hulu si Loreng lesot tina awakna sarta si Loreng paeh saharita. Motor si Loreng dasar satu bangka warak tebenang di pitanya kah kangahakeun anak aing ayeuna siap bae ku aing. Saenggeus kitu bari setengah lumpat eta Patani jeung pamajikanana buru-buru balik ka imah. Barang tepi ka imah breh teh anakna masih keneh aya dina ayunan keur sare tibra. Brai orok teh beunta belenyeh seuri neuteup ka indung bapana. Bareng rek ka hanapeun ayunan kasampak aya oray nu kacida gedena boborot ku getih. Tidinya Patani kakara sadar yen si Loreng teh geus nyalametkeun nyawa nu jadi anakna. Maranehna kacida ngarasa handeul geus salah sangka ka si Loreng. Nepi ka si Loreng dipateni, nepi ka si Loreng disiksa. Ayeuna si Loreng geus paeh. Padahal si Loreng teh piaraan nu kacida nurut jeung taatna kana parentah keluarga Patani. Ku kajadian eta tempat pamatuhan Patani di ngaranan lembur panyalahan nurut kana nyalahanana Patani ka si Loreng. Tuk dugi ka kiwari eta lembur teh jadi lembur panyalahan. Aya batu dina piring cekap sakitu ti simkuring. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.